Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng simkuring Nima Nailul Muna ti kelas 11 IPS 4. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sababaraha minggu ka tukang daerah Bale Endah Kabupaten Bandung kak keunaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina mudalna cai wahangan Citarum. Dumasar kana data anu aya kurang leuwih 1536 katut wangunan sakola jeung pamarentahan kakeum ku cai wahangan Citarum. Panyebab modalna cai wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabulakarkeun cai jadi ngayembeng. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangkeuneun ka warga anu keunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.